Mun kang atuh itu karasan bisa pribados teh teh parantos kalayangan gitu tanya. Buku udah penting kalian Itu bae. Dan ketika inggaran di Nusrima gitu. Di Nusrima jadi urang teh kudu jadi kumaha nya. Nete terakhir nikah kamalan, kamana-mana orang asup. Gitu tah, inggaran orang sini mah gitu. anu pukul nama naon eta teh supaya awet kejo nu di imah. Itu teh mesti jelas. Buku penghasilanana, buku aya hasilna rek kikian aya pika kolot. Da urang teh kudu aya kamajuan. Sugan enak di ditu engke. Urang di CDS. Ngagabung jeung CDS. Kang Cecep tuh manajerna. Mudah-mudahan urang dijahit. Itu terus kita kerasan orang teh kada nama tiluan ya. Tiluan orang teh kada nama teh mung kerasan anu hiji nuju aya pemangan keneh gitu kan atuh. Pribadosna beda paratos di parahan muncang, parantos nengok wargi lah. Lain main dia mau ulieun seperti nama. Ngan di pitang nyanyi aing teh. Gitu. Jadi intina mengilu dahar. Ngilu dahar geuna itu. Tah eta aing ngaran jeung teh kitu kumpul. Ari di imah mah daging teh kudu meuli. Meuli. Aing sama kudu nyampe. Kalau lamun aya sambel lagi. Kalau mau sama namun dewe. Gitu tah. Ka mana we? Kemana ngomong penting dibayar? Bayar jadi hina saha rek bayar. Bingung aing ngomong saha ya. Aduh ngomongna saha ya. Rek bayar. Aduh, ampun ya. Mudah-mudahan kayak Kang Wais oke paling kenya ini. Kang Wais karena sana ajeuna paling teu masih kene sibuk mun. Ajeuna nuju nyiapkeun ieu, nuju nyiapkeun lagu-lagu. Ajeuna kan karasan pencipta lagu oke. Mudah-mudahan ciri Aya anu di Manja Beureum Cileunyi ka luhur, Kang Aep Oces, eta pencipta lagu pop Sunda. Kulo pribados ya teh serasa. Insyaallah ke magabung. Gabung. Aing ngaran-ngaran di Nusrima kitu, urang teh loba dulur. Loba dulur. Atuh sauyeunan sambil Tah, panas bisa. Intina mah naon manjangkeun kali silaturahmi. Jeung di Nusri kami omah. Ulah aya hate kieu. Apa hate kieu? Sisa rezeki. Tah, beusi sisi rezeki. Lamun urang bebas, lapang gagah, bebas. Dulu kumaha urang asup ya. Jauh-jauh. Aya contohna. Saha tah? Tah. Di imah mati Cileunyi MC. Gitu? Ini batang kosong ya tangan yang mana kok. Eta mah aing atuh. Ampun ya mah. Hari urang udah mana nih? Yeuing. Aduh apun tadi mah guyon hungkulnya sareng atau guyon ka sareng atau udah. Sami tara pernah. Ngobrol bari ngopi gitu intina mah ieu mah gitu. Di karasan sibuk wae ieu. Kendang keras ieu kendang ranca ekek nuhun perwakilan kena ranca ekek. Biasa para ngopi Ya, Sarina terkenal jadi kenal. Tebi-tebi gitu kan. Sarina baton jadi baraya. Tapi bados sorangan ayeuna tebi-tebi ti Cileunyi. Orang Ujung, orang Ciamis, jeung orang Tasik. Komo daerah Parakan Muncang Buah Dua deukeut eta Ada naon kasebutkeun. urang dua teh. Ngadon mentang ngopi. Eta jelas. Da teh disuguhan teh hayang ka dieu. Punten baraya ngopi gelas kadap ya. Pada sadar raos. Ari teh isin. Itu era mah aing baik. Nah biasa. Harus skandalnya. Cara-eraan sih pakai raka lumpur. Kalau dituluykeun tuh mau kadinya nama aduh. Ampun dia. Entar enak itu CDS. Oh, isin. Puntennya. Punten. Oh, nanti. Kasih bermaju lewati. Kang Khususna Cecep. di tata tanah Sunda ieu sama guyon we. Kita karasan aya obrolan ti Kang Ato namun aya posna mungun. Posna teh Ismi cenah karasan. Kalau saksi kulit oke, saus nama, pertama awal baca kenal teh kucaranya. Itu ACC, ditarik, ACC Sadabi hati ACC biasa gitu. paingan atuh kita tolong Kang. ACC-nya kita kieu kan kalau susah. Harus jelas. Eta orang seni ngaranna. Orang seni. Sababi hati aja nah abdi biasa tempat biasa apa dongok serpaku Oh. sababi hati seni. Ti seni. Dasar mula mati saha. Di saha teh kita? Di Di ACC. ACC CDS aduh sukses terasnya ACC-nya. Sukses Sukses CDS teras. pokoknya virtual show CDS TV sini. Sing lagu nanjar Lagu lagi nanjar. sukses sing panjang. Sing sarahat. Amin, nah eta nu piharap kurangnya. Digarap bisa. Kepada seniman-seniman anu di bawah teh biasa Bisa itu. diangkat ke CDS. Dah, angkat derajat itu jangan suka.
kurang teh. Usaha teh udah mulai kurang ya. Kadang ya punten sakedap ada sih beli banyak karena beli Agus Lewat teh duanya. Anu di Ciwidey tapi mah Agus Lewat Cileunyi. Di Ciwidey aya di Pokoknya Ciwidey. mah taya dewe, anu pang goreng patut mah. Utang ngomongkan goreng nama udah kubus ya teh. Sepupu ya, sepupu. Oh, hari itu makasih, hari dia mah. Kok mau itu lu hancur? Sami dah. Punten, itu lah punten. Aduh. Banyo ngaran lagi banyo ya. Karena iraha ti orang-orang tiasa ngabujang atau ka ieu ka studio. Soalnya CDS. Di palingkeun kana kasehatannya urang aya rezeki kurang angkat. Amin siap. Eta teh alamatnya di mana eta? Di pada suka jati handap. Pada suka jati handap geuningan teh tebing. Moal bireuk lapatokan masa ujo we. Sang Ujo anggur. Asohor pada suka jati handap. Terus jelas. Bapak Asep Ugaila kapurakan ya teh punaka acece. Oh. Asep Ugaila. Kang Asep Lugay teh. Untuk aturan Kang Asep Lugay. Insya Allah kayak mau orang ngaliung ya sama guyon. Untuk membuka subuh. Muring rumah satu ada kamelar ya. Jangan beli insya Allah kayak mau. Da sanes ieu beli puaktos, beureun mah Enten aya kesibukan. Tah, lupa beli. Lupa beli jeung naon? naon. Jeung kejeweun. Eta. Nyaku aing oge. Wis sarua bae. Tapi kieu anu tanggung teu dibayar memu. Iya. Juga-juganya tuh orang ya keangkat. Nuhun. Ya, Alhamdulillah. Kang Ohang, gabung Kang Ohang. Gabung Alhamdulillah Kang Ohang. Mana teh gulungan teh darinya base camp pelawak seniman. Seniwati pelawak, penyanyi bangsa ieuna, pemukulna, bangsa teman. Saya nak pukul dia cece. Oh, alhamdulillah. Base camp seniman Seniwati tetap nasional teh harapan di mana? Di Jatihana. Di Jatihana. Pada sukanya laras pisan aduh. Nah, mata kurang kebanggaan deui urang angkat deui Angkat urang. deui. Mohon laras. Generasi. Mohon. Ya, Generasi anu ayeuna. generasi anu ayeuna urang teh. Syukur Kang atuh ayeuna syukur. Mau urang kali nu ayeuna mah orang muncul. Ya urang. Emang urang abringkeun ka ditu. Wah, Cenah. jadi berapa tapi anggap saya kan? Oh, ada di seni saya saing. Tidak ada senior and junior. Kalau di seni itu semua rata. Belajar. Nah, Alhamdulillah. saja. Saja ya. Sajajar sadulur. Nah, eta manyang ke baraya. Jeung kade Tah katilu namanya kenaon? Betul. betul nu bubuh nama. Ieu mah kosong betul. Kosong betul. Kata dia mah seubeuh. Coba karek kopi ngumpul ge aing. Kan lewat nama can asa. Amukeun lewat keneh. Kemarin kita aya ieu teh. Jadi ai seni teh kieu Kang. Seni teh luas. Luas nih. Luas pisan. Tapi sempit. Berangkat pas saya tenang. Hari seni luas itu orang dulu di mana-mana. Orang seni orang dulu di mana-mana. Sempit nah, ayeuna dina aya picayosan sagede. Panggih deui jeung orang seni. Eta seni. Kita coba-coba. Ade. Coba-coba. Euy lah. Itu supaya urang anjeun saya, Mohon. sukses saya, Terus? urang angkat seniman seni tata nasional teh supados ajeng ka internasional. Internasional. Aya nama Amerika, Mohon. Inggris ge, Hmm. aya nama diarajar kamu kenal kamu gamelan. Kamu teh era itu. Sok, Mohon. urang mah asli urang Sundana. Manya teu bisa. Teu bisa, era. Bener bisa. Sok manya ini orang Amerika bisa nyiner. Manya ayeuna Urang ada bisa tegahan. bisa dalam Bisa ada ngaruh. gitu orang Indonesia. Susah. Karena saya kan tahu di Palitong oge di Cileunyi manya beureum. Alhamdulillah aya sanggar. Sanggar namina sanggar OCES. Sanggar internasional dipimpin teh ku Bapak Hasan Bapak Deci. Aya Pak Ius, Kang Ceceng, terus Kang Aep OCES gitu kan. Muhun. Kang Aceh Gaclo, Kang Aceh pasti kenal Kang Aceh, CDS pasti kenal Kang Aceh. Kang Aceh Gaclo. Alhamdulillah teh wargi-wargi abdi. Sugan atuh ka payung ramah urang teh urang kengkol. Pasti. Urang ngaliwat-ngaliwat. Paling waktu intina Urang ngaliwat-ngaliwat ngopi-ngopi. Eta ge aya kopi kalau mah. aya kopi meuli tuh. Ngaliwat. Kan Kang Cecep pernah aya Kang Cecep. Intina mah. Mun ngato urang sakieu paling terus itu punya. Daripada sekarang sama aya pangana orang lanjutkeun urang ngadamel deui ieu lah. Kalau obrolan aku serius teh mah heureuy bae no. Kan mau karena sampai bodos gitu masih kena ngesang gitu nah ya dipaksa kok bapak atau bojin gitu. Sampai kita masih bau. Bau hasil bisa masuk alhamdulillah nggak tanya yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses
sukses.